jeung wengi wilujeng patepang deui dina acara Puridi Puringka. Acara rumatu pidangan di Radio Fortuna Sukabumi nanging hapunten boh bilih aya di antawis pamiarsa anu kaleresan kasebit nami keur ali kasebat asma keur budak kasebut lembur katelah desa estuning ye garapan mung sakadar rekaan wungkul tapi bisa oge diangkat tina pangalaman kajadian nyata. Pamiarsa, acara Puriding Puringkak ieu digarap kureng-rengan ti Radio Fortuna Sukabumi kalayan para palaku Adi Sanjaya minangka Mang Kandi, Dian Egawati minangka Bi Iro, Hari Sanosa minangka Mang Lili, Nia Kurnia minangka Bi Ihan, Teguh Ramadan minangka Jang Agus. Naskah kenging Adi Sanjaya, teknik garapan Nia Kurnia, pangatur laku Adi Sanjaya. Pamiarsa manganyangakeun Puriding Puringkak dina carios Ririwa. Duruk we atuh ibahna sakalian. Bongan atuda nepi ka wayah kieu eta layon si Sarmut can aya anu nguruskeun. Dalah dulurna sorangan oge kalah ngabiur katasi. Cenah rek ngabejaan dulurna. Kaasup Mualim Endin jeung Ustad Ali cenah mah kalah aya kaperluan anu ngadadak tur teu bisa ditinggalkeun. Lalieur aing mah jelema teh. Saha nu rek ngaduruk imah aing teh? Gagabah hari ngomong teh. Asal calangap. Panyaho meureun yen imah anu dicicingan ku si Sarmut teh imah aing. Oreuy we atuh mang, piraku deui da uing ge lain nu gelo, teu puguh-puguh ngaduruk imah batur. Ieu mah pedah kesel we, meuni eueuh saurang-urang acan nu daek nguruskeun layon si Sarmut. Heeh, da lain teu hayang amang oge nguruskeun layonna si Sarmut teh, tapi sok sieun disalahkeun kudu berwajib, barina deui sok sieun dijadikeun saksi. Teu sangkanya mang. Jang Sarmut teh nepi ka kitu nasibna pedah aya kahayang mileuleheungkeun ka Nyi Nung nungtungan hirupna ku jalan ngagantung maneh. Nya eta tujang hirup mah kudu loba istighfar bari jeung ngaca kana diri sorangan ulah sok maksakeun kana kahayang anu cantang tu batur daekeun kitu tah geuning tungtungna mah. Sabarali kitu mang jang Sarmut nyecingan ieu imah teh. Teuing, da inung barudak nu apaleun mah. Geus sabaraha lila Iro si Sarmut nyicingan imah urang teh? Lamun diitung nepikeun ka kamari teh sigana mah jangkep pisan kana sataun. Da inget keneh harita teh nalika jang Sarmut neangan imah kontrakan basa manehna nyekel gawe jadi supir mobil angkutan barang bogana Haji Sanusi urang Lebak Muncang. Tuh geuningan pamajikan amang mah apal pisan jang kana sajarahna jang Sarmut nyicingan imah ieu. Lumayan atuhnya ari panceg sataun mah hartina geus loma pisan wawauhan jeung si Sarmut teh. Ngaran Nyi Nung memang teu boleh jadi bukur catur balarea. Puguh deui sanggeus jang Sarmut maihan maneh mah. Tapi saacana oge ngaran Nyi Nung teh mineng diwayangkeun sakur pangeusih pasir haur. Sigana geus pada apal ye Nyi Nung teh kagurnita jadi kembang seger nu murag di patamana.
Randa bengsrat katelah nak budak cikal namang Sudita titilu sadulur. Nya manehna yen si Sarmut teh kagigalauan ku Nyi Enung eta we nepi ka luluasan nelasan maneh ku jalan ngagantung maneh bisa kumaha nya nalika manehna aya kahayan ka Nyi Enung randa bengsat anakna Mang Sudita. Meunggeus lah bapakna ulah ngomongkeun bae nu kitu. Kami mah sok jadi sararieun pan cenah sok aya bejana. Lamun jelema paehna bunuh diri sok kabejakeun marakayangan jadi arwah panasaran. Komo bari paehna teh mawa ka panasaran telaksana hayang ka Nyi Enung. Ari akang mah sok tebeak pikir ari batur mah boga cita-cita teh hayang jadi presiden atawa jadi anggota dewan. Ari si Sarmut mah kalah hayang jadi ririwa. Tuh geuning katemona mah siga polisi daratang rek maluruh kumaha kajadianana meureun. Nya polisi di urang mah sok taralat bae datangna teh. Mangkaning waktu geus nyeret ka peutik ieu teh. Mamangna polisi apaleun lamun si Sarmut rek ngagantung maneh. Sok pararodel ari manehna. Kuduna mah apaleun atuh Kang. Begeus gandeng bisi adengeun ku polisina udah jadi urusan. Pan polisi oge lain nguruskeun nu kieu bae. Loba uruskeun nu lainna. Nya piraku we atuh Kang. Urang ngobrol di dieu kudu kadengieun ku polisi anu aya di imah kontrakan si Sarmut. Pan kahalangan ku jalan imah urang teh. Begitu manehna. Kumaha lamun aya cacak bodas nepikeun ieu obrolan urang ka polisi. Ajaib atuh Kang. Lamun teh mah bener cacak bisa nepikeun obrolan urang. Hartina eta cacak teh bisa ngomong. Manis siga dina lagu bae akang mah. Bagus kata pona mah polisi teh geus mimiti tatanya jeung papariksa ka sakur jelema anu dianggap deukeut jeung si Sarmut. Nu matak urang mah geus we cicing di imah ulah nyamperkeun bisi jadi pananyaan polisi pedah dianggap urang teh tatangga peuntaseun. Nya meunggeus we Kang. Mending cicing ulah pipilueut bisi dijadikeun saksi pan urang mah teu nyahona naon. Barina oge sok sanajana tangga jeung si Sarmut teh tapi pan urang mah teu pati deukeut. Komo deui apal mah kana kahirupan sapopoena. Tuh geuningan ayeuna mah jelema teh mungkin loba nu daratang siga-sigana mah loba wartawan deui da katempona tatanya ka keluargana si Sarmut. Heueuh jaba waktunya re deui nya Kang. Urusan can beres. Teu kabayang rek nepi ka jam sabaraha mulasara eta layon si Sarmut teh. Kan bae lah antepan urang Bandungan we bari ngawaskeun ti kaanggangan hayang nyaho nepi ka mana cucungna nguruskeun eta kasus maotna si Sarmut teh. Geus nyerit kawan Cisaripna kolot. Angin ngahiliwir, langit beuki angkeub, nandakeun pasti sakedeung deui oge bakal turun hujan. Beleg-begna poek anu beuki mongkleng meredong nyebutan alam. Cungungung anjing babaung sorana patembalan meh pisaban madhab. Caniomna kaayaan mutuh matak ngadatangkeun hawa anu beuki geueuman. Lembur pasir haur ngadadak beuki simpe kawas di pajarata. Sasarina mah rona oge sok kadenge narakolan kohol. Tapi dina peuting eta mah sakur pangeusi lembur pasir haur lir anu kasirep ku kasimpe. Aya saurang oge anu daekeun kaluar ti imahna sewang-sewangan. Sigana salah sahijina lantaran Jang Sarmut anu maot kasaran matak ngabibira sakur pangeusi lembur pasir haur. Abdi masieun ririwa cenah cek beja nalika layona Jang Sarmut digarotong ka astana kadenge tina jero pasaran siga aya nu ngaharewos nyebut-nyebut ngaran Nyi Enung. Nah make kudu sieun kudu kararitu lah
Barina nu geus pae mah boro-boro hirup deui, nu puguh mah kumaha eta layon hitung-hitungan di alam kubur. Panyaho meureun yen si Sarmud teh maotna oge ngagantung maneh. Artina lamun maotna ku cara kitu ceuk agama oge teu dibenerkeun, malah cenah tong dimanikeun sagala. Komo deui bari disalatkeun mah gebrus we tinggal ngaruang. Komo deui meureun Kang, ari kayanana kitu mah leuwih-leuwih matak jadi arwah panasaran. Ih, sarieun abdi mah Kang. Lah tong teuing dijieun bahan pamikiran manehna uriak we salalawasna digulantungan ku rasa sieun nu kaleuwihi lantaran ari sifat borangan teh dijieun aku sorangan tina pagawean nyipta-nyipta kaayaan matak buntu sagalana atuh ari boga sifat borangan mah iroh. Ari abdi mah kabayang keneh Kang, ari akang teu sieun kitu ku sabangsaning juri ngiliwuri atawa setan marakayangan anu sok disarebut ririwa teh. Henteu akang mah can kungsi manggihan juri tawa ririwa bungkeulekan barina oge can ngadenge aya jelema nu paeh ku ririwa. Ari abdi mah kabayang keneh Kang kana tulisan Jang Sarmud anu minuhan tembok kamar imah kontrakanana cenah unina teh lamun teu laksana kapiduriat ka Nyi Enu kalawan nepi ka luasna maehan maneh moal weleh panasaran rek ngajung jurigan cenah Kang. Diwaro teuing atuh Nyi, bila kadar tulisan eta mangan sakadar ancaman wungkul. Dari nu geus paeh mah paeh we moal werat ka kalayaban. Tong sok sompral akang ari nyarita teh kumaha lamun sekabuktian yen maotna si Sarmud teh jadi ririwa terus ngadatangan ka imah urang. Ih, sararieun abdi mah Kang. Lain sompral akang mah Nyi, tapi kayakinan ulah sok dikawasa kurasa sieun bisi cilaka balukarna. Ah, kumaha akang we atuh ari kitu mah ngan omat lamun engke aya kajadian akang kudu tanggung jawab saluyu jeung omongan akang anu teu borangan teh nya Kang nya. Manggeus lah tong ngecebrek wae geus peuting ieu teh anggur mah geura sare ka ditu isi kaberangan isu da akang oge geus ngarasa tunuh ieu teh paingan atuh geus peuting. Kacaritakeun sababaraha peuting ti sanggeusna layon Jang Sarmud dikurebkeun di astana anu teu pati jauh ti pilemburan. Loba carita jeung beja cenah lamun datang mangsana peuting sok aya wae kajadian-kajadian aheng nu karanapan ku sabagian urang lebur pasir haur. Siga kaayaan dina peuting harita bareng pisan jeung nyiakna hujan ti belah kulon kilat pating burinyai patembalan jeung sora guruduk anjing beuki tarik babaung patembalan jeung sora buul. Dina peuting ieu mah katambah eta sora anjing mani-manting kitu bari jeung ditembak ku sora manuk bueuk moal kitu Kang kila-kila rek aya nu datang. Tong sok dicita-cita ihat ari nanaon teh meureun geus waktuna we usum hujan. Nyaan ieu mah Kang asa barareda ti peuting-peuting kamari tah dengekeun suara angin mani nyeak kitu geuning jeung deui aya meureunnya saminggu mah layon Jang Sarmud dikuburkeunana teh. Pancek saminggu ihat pan harita teh meneran dina malam Jumaah. Ayeuna geus malam Jumaah deui artina lamun teh mah ditahlilkeun peuting ieu teh ninggang ka tujuna. Jam sabaraha ieu teh Kang? Mani asa geus carempling kieu geuningan malah teu kadenge ronda-ronda acan. Da biasana mah sok kadenge sora kohkol wae ditakolan kudu ngaronda. Kakarak oge jam 10 ihat carempling soteh tadawe keur dina kayaan hujan taroreameun meureun nu arek ngaronda oge. Urang lebur pasir. Kang, ari eta sora saha nya cocorwokan? Hei,
urang lembur pasir. Ulah sarare teuing. Tahi, ulah ka jongjona. Kadenengna masih ka sora Jang Agus eta teh. Bener sora Jang Agus. Tah geuning ti belah kaler. Pan mana mah? Kabeneran giliran ngaronda peuting ieu teh. Sigana sakalian nyamperan batur anu lainna. Uyuhannya Kang. Hujan-hujan kieu Jang Agus daek kaluar ti imah. Jabat tariris. Jabah hujan deui. Halus mahena mah teu mopohokeun kana kawajiban. Geten ngalaksanakeun tugas ngaronda. Eta teh ngaranna tanggung jawab. Kang, ari eta sora naonnya? Nu di jero imah tulungan ieu urang. Tah, Kang, mani ece sorana teh. Siga tina lebahana pencan dela. Astagfirullahaladzim. Tetela eta mah moal salah deui ihat. Siga-siga sora almarhum Jang Sarmud. Tong sok nyingsieuna anak tuh Kang. Kumaha atuh lamun geus kieu? Kuring pae dina kaayaan panasaran kusabab teu laksana mika hayang kanyenu bejakeun ka balarea sakur pangosi kampung lembur pasir haur yen kuring moal oleh marakayangan sainga can sampurna mulang ke alam kelanggengan. Tuh, bener teh ihat. Eta teh ririwana Jang Sarmud. Deh, nah hanya makanya datangan imah urang. Naon rupa nu karandapan di imah Namang Lili jeung diihat ku kajadian didatangan kuririwa Jang Sarmud. Bari jeung cenah moal weleh panasaran eta ririwa bakal terus marakayangan sahingga can disampurnakeun. Peuting beuki jempling kaayaan poek ngongkleng buta rata. Estu matak nambah-nambah kageung kaayaan peuting harita. Katempo kelap-kelip aya cahaya anu datang nati lebah pos ronda. Sing horeng kasampak aya dua jelema keur calinutrung bari diharudung ku samping. Siga anu ngararasakeun katirisna peuting. Bicaangan ngan saukur kulapun centir. Pos ronda eta kampung lembur pasir haur ayana lebah lamping deket dapuran haur anu tepati jauh di astana. Harita di pos ronda nu aya karek duaan Mang Kandi jeung Jang Agus anu kabeneran kagiliran ronda dina peuting harita bari nungguan daratang anu sejena. Tama kesel maranehna bok buntreng ngalobrol. Mang, kamara nanya nu sejena geuning wayah kieu can daratang ngurunyung ka pos ronda. Moal kitu kasarean mah. Teuing atuh Jang. Sugan eta tadi ku Ujang teu sakalian disampuran ka imahna. Kagiliran saha-saha peuting ayeuna teh Jang. Anu geus puguh mah dina daftar ronda geus ditulis. Nu kagiliran ngaronda peuting ieu teh aya Kang Ajat, Mang Engkus, si Kodir, si Said jeung Mang Haji Suma. Tah sakituan Mang. Geuning lobaan ya Jang. Nah atuh wanci geus rek pukul 10 can daratang kene. Lamun nepi jam 11 can araya kene mah Mang. Urang samperan we ka imahna sewang-sewangannya. Kitu alus Jang. Tinimbang urang nganduaan ngarona peuting ieu.
Ya dina kaayaan hujan ngaririnci deui, angin ngahiliwir, malah tah sora anjing mani rageg kitu geuning. Lah anjing lapar meureun Mang. Teu manggih parab. Hah? Hari eta sora naon nya kokorosakan lebatan ka awi. Bari ieu ngadadak asa bau bangke deui. Paling oge eta mah sora bajing runjang. Ari bau bangke mah pantes we. Dapos teh teu jauh ti astana. Bener ieu Mang. Tah geuning sorana meuni atra. Siga anu ngadeukeutan ka lebah pos ronda. Coba jangan atuh Jang, tah ku centil. Hayang nyaho. Sora naon cenah eta teh? Hah? Ari itu naon? Siga aya nu acog-acogan. Eta mah pocong Jang. Baru pocongnya Mang. Kumaha atuh ketak urang ari geus kieu Mang. Urang cicing we Jang. Bari ngawaskeun ti kaanggangan. Ka mana cenah eta pocong teh liarna? Aduh, urang masuk sieun muruk ka dieu we Mang. Heueuh nu mata urang awaskeun. Engke di mana eta pocong nyamperkeun ka dieu? Urang lompat we. Bari sakalian bejaan anu aya di imah. Ajarowok we Jang. Sina kadengieun ku sakur warga kampung Lembur Pasir Haur. Heeh bener kitu we nya Mang. Da ari kudu nyang hareupan eta pocong mah nararajis teuing urang mah. Jang, itu geuning pocong teh sina ngajanteng lebah dapuran jauh deket imana Mang Haji Suma. Hayang nyaho urang awaskeun terus we Mang. Reka mana cenah leosna eta pocong teh? Nu aya di pos ronda. Mang, siga ngomong eta pocong teh geuning. Ieu uing arwahna Sarmud moal weleh marakayangan panasaran telaksana kanyi enung. Kadenge teu eta pocong teh rek marakayangan lantaran panasaran telaksana kanyi enung cenah. Moal salah deui Jang. Pasti eta pocong teh arwahna si Sarmud anu paeh ngagantung maneh. Jang Agus mangkani bejakeun kasakurna urang Lembur Pasir Haur. Yen kuring paena teu sampurna balukarna awak kuring ngalayang marakayangan lantaran can ditarima ku alam barja. Kadenge teu kumaha Jang? Yen cenah manehna teh acan ditarima di alam barjana. Jadi we marakayangan. Terus kudu kumaha atuh urang ayeuna mah? Urang balik we ayeuna mah Jang. Bari sakalian sapanjang jalan urang bejaan anu diarima. Sakan ulah taribrak teuing sarena. Nya kitu hade Mang. Darek nanaonan cicing wae di pos ronda oge. Ari eueuh batur deui mah kuriak urang disampeurkeun ku arwah si Sarmud. Hayu atuh Mang, urang ngeureuyeuh ah. Bisi kaburu nyamperkeun manten eta pocong teh. Heeh. Hayu Jang. Eta sakalian bawa centilna supaya ulah poe teuing jalanna. Beres lah Mang, ka belah kidul we jalananya Mang. Heeh, sok dicantilna. Hei, nu diarima. Ulah taribrak teuing. Tanghi. Lebah pipiri mana Mang Haji Suma aya pocong. Nyaring euy. Ulah taribrak teuing. Awas, aya pocong arwah si Sarmud.
Pamiarsa sakitu nu kapihatur hidangan puriding-puringkat di Radio Fortuna Sukabumi. Hatur nuhun ku perhatosanana, hapunten bilih aya lapat. Insyaallah dina malam Jumaah nu bakal datang urang tiasa ditepangkeun deui. Wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.